ayeuna Mang Gunung bade diajar ceramah, tapi ieu hanya sebagai konten dan mangga nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Para hadirin sadaya anu dimulyakeun. Kedah, Mang. Ieu teh Mang Gunung. Mohon. Pak Mang Gunung apa Mang? Ieu teh Lin Mas. Kelas kan Iya Mas sanes Pak, lain anu Pak Gunung nu kamari Pak. Si Gunung ieu mah Lin Mas. Ieu mah kembaranana. Lain. Gunung Lain. Lamun teu percaya aya fotona. Oh, gitu. Kembaran Oh, anak. Berarti ieu mah Pak Ustad gitu. Mohon. Saha ngaran namun itu gunung ya saha? Raden Wijaya Kusuma Otmojo. Oh. Ini geuleuh. Berarti bade ceramah ayeuna. Mohon. Abdi teh na ieu teh meunang panggilan di Bapak Asep Saipudin. Melalui micet. Sama apa saha? Gitu ge. Para hadirin anu dimulyakeun, tadi saeutik aya guyonan menanti para hadirin mejaker abdi naros menan. Terus ayeuna tema anu ku abdi dek dibaca meureunnan ayeuna ngabahasna anu gorengna mun piceun, anu alusna dicandak. Intina ayeuna anu kieukeun anu alusna kudu dilobakeun ibadah. Para hadirin, para ibu-ibu anu dimulyakeun, jeung anu kieukeun sajabana, jeung ayeuna para hadirin Pak Ustad arek naros ka para hadirin bapak-bapak ibu-ibu anu kira-kirana nu model nu alusna model kumaha. Nugelis. Nugelis mah eta mah saukur tibang rupa para hadirin. Sekedar ku abdi dicontohkeun nu alusna. Kudu dilobakeun ibadah, salat, meunang puasa dan sebagainya. Terus ge Ustad kudu dilobakeun ibadah lamun di toilet mushola teh ulah loba nyiapkeun cai dilobakeun ngising. Heeh. Tah nu kos kitu mah lain nu alusna eta mah nu kasebutna nu gorengna kudu dipiceun. Nu alusna model kudu dilobakeun meureunnan salat nya. Meureunnan urang teh meureun kakolot misalnya teh urang teh kudu hormat. Pertanyaan Pak Ustad. Iya, Anu Pak Gunung sok salat. Alhamdulillah abdi salat kitu oge setahun sekali para hadirin. Buru-buru ning anggapan paribasa kos baturnya biasa ngajalankeun Jumatan, salat 5 waktu. Karena abdi loba henteu kacandak para hadirin. Kan ayeuna keur belajar jadi ustad meureun. Mohon. Berarti kudu salat. Mohon. Ya kitu oge meureunan teu bagayna ayeuna abdi dek meureunan ku bapak-bapak ibu-ibu nu ayana di dieu di tempat meureunan beusing aya kakurangan di ucapan abdi, beusing aya kasalahan di abdi. Cukup sekian dari Kan anggeus Pak Ustad. Masalah ibadah nu sejen. ibadah nu sajena model kumaha. Ini sebelum tahu. Ustad nanya ke urang. Maksudna abdi naros meureunnan ka pa hadirin. Meureunnan abdi meureunnan sebagai anu kira-kira nu ibadah nu alusna model kumaha. Lamun nulungan randa asup ibadah teu Pak Ustad? Nulungan randa Heeh. nya lamun kira-kira nulungan iranda mah
ai disebut ibadah mah ibadah ngan cuman ulah sok ngimbalkeun sok nampi imbalan gitu pola hadirin. Terus ayeuna di abdi kira-kira anu sering ku bapak-bapak ibu-ibu anu sering dilaksanakan ayeuna nu alusna apa nu kagorenganan anu dilobakeun. Coba jawab ku para hadirin ayeuna. halusna Nu alusna. anu goreng nama Pak Ustad. Aduh, bisanya ngagorengkeun ka Pak Ustad. Pak Ustad, Mohon. Ari babi haram. Mohon. Kunaon Pak Haji merah anakna? Menang. Menang. Karena ai miara anakna mah menang. Kecuali miara anak babi. Pasti eta. Oh gitu. Nun anu haramna. Anaknya mah udah dipiceun. Mula. Karena anak nama emang khusus turunan manena, Pak. Pak Ustad, Mohon. ya, ini ditetapkan. Baik aja Ustad gunung insya Allah Ustad aja. Aya pagawean biasanya kan anu sok dibendu Tuhan. Mohon. Nyautet Tuhan. Tuhan. Tapi pasti dibenci ku setan. Pak Ustad nanyakeun pagawean naon anu dibendu ku Tuhan sekaligus dibendu ku setan. Minta dihampurannya besing aya kasalahan ti Pak Ustad. Pak Ustad bisa ngajawab saala kadarna. Naon? Itu ge minta dihampuran ya. Oke, lebaran sama Pak Ustad. Anu tadi ku Pak hadirin ditaroskeun ka abdi. Anu keyakinan anu dibenci ku Tuhan jeung anu ku setan. Anu iwalna ti masalah abdas. Kumaha abdas teh dibenci ku Tuhan. Kumaha teh arti Abdasna ditalanjang. ai abdas teh naon Ustad? Naon ai artina abdas? Nyaeta kudu meureunnan intina wudu. Oh, Meureunnan apalun abdas. meureunnan ari wudu, lamun kekena wudu biasa. Lamun kekena nu dibenci ku Tuhan jeung ku setan, lamun kira-kirana abdas jeung dibarengan jeung eureui. Malah hadirin. Tah eta. Abdas. Jadi kumaha ke abdas heureuy tah? Kos kumaha heureuy? Jadi moal bener we abdasna dibangdek mudinkeun cai. Tah malah hadirin. Tos, Pak Ustad, mudah-mudahan terlepas. Ieu mah Mang Gunung mah keur jadi ustad cenah nya. Mohon. Jadi pagawean naon anu dibenci ku Tuhan sekaligus dibenci ku setan. Pagawean. Naon jawabannya Ustad nya ucan. Merkosa anak setan. Jadi pagawean merkosa dibenci ku Tuhan. Kunaon setan bencieun? Lah merkosa ku. Geuning para hadirin bisa ngajawab gitu. Jadi papadean deh. Nya ari ku Pak Ustad merkosa anak setan. Aduh, kumaha urusan aneh eta para hadirin ngaran disebut Ustad merkosa anak setan. Ustad aya pertanyaan di rencangan abi Pak. Pak Ustad, abi bade naros. Mohon. Hari carana tayamum teh nu kos kumaha nya? Tayamum. Tayamum. Paham. Tayamum. Can paham nih, can paham. Tayamum. Tayamum. Boleh kena dicontohkan tuh Pak? Tahu. Para hadirin. Boleh dicontohkan tuh Teu bisa aja Bapak. Bisa. gitu oke. Contohan ku Ustad. Contohan Ustad. Nah, cara Lamun kira-kira nah hayangnya hotayamu merenan kudu lamun siga ieu teh mah make naon? lamun misalnya arek abdas tayamum teh meureun lamun talapak dampal leungeun si bapak atau ibu-ibu lamun dek tayamum lamun misalnya aya tembok mun ka tembok lamun dek taneuh lebu nah gitu cuman cukup diusapkeun sakali
Mana? Eta sah berarti lamun gitu. Sah. Kamana tah? Eta intina tayamum. Kumaha Malah tah eta? hadirin. Babacaana. Babacaanana. Kali masalah bacaan nama biasa wae, kos biasa lah. Dia. Menang Dan apal ngomong. abdi Pak Ustadznya. Makanya apal. Leres. Sal ngadirin sawo manuk. Kumaha babacaana. Bacaan anak Kumaha Ustadz. di ucapan bacaan anak Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz kumaha. Sakedap abdi oge aya gangguan Poho arah keneh. tikoro lain masalah poho Pak. Oh, Malah kurang diri. sehat, kurang Mohon sehat. keur kurang sehat. Kurang sehat. Bios. Bacaan anak Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina azabannar. Kita, Ustaz kumaha kita. Selamat berbuka. Sini. Aduh ini Pak Ustaz Manggunung gimana? Allah, tadi berdiri sini, sini. Nah, tadi Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina azabana kata Manggunung katanya bacaan apa tadi? Tayamum. Itu bacaan apa, Dek? Ustaz sesatnya. Aduh. Ada kadar lembu berarti. Mamang sini, ini Ustaz gimana? Jadi Pak Ustaz lain Ya. biasa berarti tadi mau berarti nyeri tenggorokan. Tenggorokan. Oh. Ayeuna ti para hadirin aya pertanyaan deui apa? Teu aya. Enggak. Iya. Lamun rukun Islam teh aya sabaraha Ustaz? Aya 5. Hiji. Ayo. Hiji iman. Hiji Islam. Islam. Rukun Islam. Islam. Aya 5. Ada 5. Kahiji Pak Ustaz. Hiji. Iman. Ayo terus. 2. Anda Pak Ustaz habis itu terang. Ayo. Kedua. Kedua. Lupa Pak Ustadz ya. Aduh, gimana ceritanya nih ya? Pak Ustaz teh apa aya halangan ti koro dewa? Henteu aya, Pak. Kesehatan. Ayeuna teh Sanes teu tiasa meureun tapi na. sanes teu tiasa. PR atau PR. Sebab tadi nyeri naon ayeuna Pak Ustaz. Ngen tadi hampurana. Nang lebaran atuh Ustaz. Teu Lebaran. kanyerian, kanyerian mah, nu kanyerian naon-naon. Ieu soalna Pak, malah hadirin para ibu-ibu. Abdi ngen tadi hampurana soalna atos aya nu nelpon bae, aya nu ngadaguan, Nu nagih aya acara deui. utang nu can dibayar. Leasing. Nya ayeuna mah meureunnan para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Ustaz kunaon ieu nya? Ieu pengajian penting ieu Ustaz Gunung kunaon bangun ngesang gogogoan. Karena harudah. Oh, Karena harudah. panas teu make AC apa kumaha? Musuh. Lain masalah teu make AC, Pak. Kenapa? Tegang. Sebab kali tayamum. Pembacaan tayamum jeung rukun. Iman. Islam. Aduh. Ajeng. Ayeuna mah dari saya cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Mang Gunung. Hidup Mang Gunung. Ustaz Wijaya. Jadi geri. Nah, Dik asli. oh iya tadi. Oh di awak mana ya? Oh, enak di dia.
Ibu nang tengah hadapna. Cek 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 cek